Aya eueuhnya si Acengnya di imahnya kurang erek nagih hutang jang tamahna erek uli jeung si Beb euy. Assalamualaikum. Salah. Aya Aceng, Ayah Min, ayah perlu naon? aya kas kerja. Oh, ayah ke saya. Coba tuh orang udah masuk juga lah. Oh. Udang kayak Amin tuh. Sok buat udang Tarik naon cenah. Apa tuh ayah perlu meren sok udang? Ah, daguan. Nengok ka ditu. Sok udang mah. Heeh. Suguhan atau area tamu teh Ah, atuh pada mah ku Neng. Erek cai naon, Min? Cai teh manis we. Teh manis wae. Nya, kade ulah manis teh, Kunaon, udah Min? ada manisnya. Aduh, Amin bisa-bisa wae. Ah, tuh daguannya. Ya. Cek ada purlanya. Aduh. Aduh. Tembok makanan wae. Aduh, Kang Aceng, tembok ditubruk. Duh, tuh nu keneh. Ieu panon asa cepal kieu. Mana gula teh? Ah, ieu mah gulanya. Duh. Ya, Min, teh manisna. Duh, teh manis tampil teh manisna ya. Sok. Jadi kumaha aja Amin. Asal luas kieu euy. Jadi kieu, Ceng. Erek ulin di dieu teh jeung si Beb, si suganan ti heula teh anu 50. Suganan we aya ayeuna teh nya. Oh, anu 50.000 teh ya. Heeh. Sugan teh geus poho Min euy. Tapi dah aku dibayar Min ya. Paling mung maya ye Kang Acing nanya ayeuna teh apal ieu nya can boga pagawean gawe sare mun bisa mah 2 poe deui lah. Heeh. Ka dieu deui, heeh. Tapi mudah-mudahan sing aya nya gitu. Ya, insyaallah mudah-mudahan mah aya, heeh. Tadi nanti erek ulin jeung si Oh Beb. iya. Saya juga mengerti Min. Namanya juga lagi pacaran ya, harus ada uang lah buat traktir si Bebnya. Tapi hampura kayak 2 poin lah. Tapi benernya ayahnya. Iya benar. Sok enak mah iya lah teh manisnya. Tapi Amin, set, set. Ini Amin. Udah pakai gula, pakai uyah. tapi pangset. Ayo wae ya Amin mah. Cing coba Amin. Ya, pangsetnya. Bener Min. Ini semua. Ulah lah, rusuh si Beb teh pasti ada gua. Si bulannya. Ayo kunci motor aja bang. Ayah, tapi benernya 2 bulan ini kayak orek ulin kan. Lain 2 bulan. 2 bulan deui benernya. Oh bener. Ayahnya. Jangan cari uangnya. Sini aja ya. Sok atuh. Di sini gua si Beb karunya. Kunci motornya aya. Ayah, yuk. Langsung. Bingung jemer hutang euy. Pagawean gen sare urang mah. Bi mudah-mudahan lah ya rezekina. Hah? Keke lah. Aya duit 50. Di mana ieu nya? Tapi da rezeki mah moal ka mama. Iya anu rezeki teh disangka-sangka teh nya. Lumayan. Dibayarkeun hutang kasih anu.
Kaceng. Kaceng. Kemananya? Waalaikumsalam. Aya Jang Amin. Sok Min kadi Min. Lagi hutang Heeh. 50.000 teh ya. Heeh. Tenang Min, Aya. ya tong kariwang aya. Heeh, geus disiapkeun 50.000. Heeh, Ya. ya. Aya. Kapel. Apel Iya, jadi aya kesakan ye. Jumaah. Kade leungit. Nya tuh. Ah. Nuhun atunya. Oh, siap-siap sami-sami. Ngobrol lah, ngobrol jeung Kang Aceh. Aing sekarang langsung ngobrol. Nya. Kesel di Oh, mana? Kesel. tuh. Sok erek ngobrol mah. Iya Kang Aceh. Pasakeun hari teh teh jadi ulin teh jeung si Beb teh. Kunaon kitu Min? Tan leungit duit mah Ngit duit sabaraha leungitna? 50.000. 50.000. Di mana Min? Duka tah leungitna teh duka di mana eta teh? Oh deui. Kayak terakhir samemeh leungit duit, terakhir Amin geus di mana tah? Pasakeun samemeh leungit duit teh di imah Kang Aceng tah. Loh, Min, bener Min. Bener. Ade bisi nyangka ka urang, Henteu da eta ge harita teh da poho deui. deui Duka di mana leungitna teh? Eta mah kieu Min, mudah-mudahan si gantian deui duit 50.000 teh nya Nya. ping 2 kali lipat jadi Nya, kagantian 100.000. Ya, amin amin. Ya. Penampilanna Kang Aceng Naon? penampilanna tuh. mantap. Nyerepet. Teutik gaul Min. Iya, oh, Iya, gitu. Dia mah tong. Ya, panglih. Erek saya hilang mah. Di imah nungguan imah da. Nungguan. Ya, Oh, balik bae. balik wae lah kan. Ya tuh, masuk. Yuk ah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, si Gana duit kamari menang minggu teh duit si Amin euy. Karena leungitna mesti dieu. Nah, semoga aman-aman aja ah. Aman. Kali lah, erek balanya ngahalangan wae di warung. Ngahalangan wae di warung ek balanya. Aman, tukang warung teh. Padang, kemana? Dagang moal. Si kurang mah tutupan, moal dagang banyak. Bohongan saha. Dagang teh dibubuannya. Sekolah ke warung. Lemah itu. Karet pasti baru udah ieu mah. Naonan urangnya udah teh. Urang teh kudu arek berusaha itu. Makan tutupkeun. Aya muka panggih ku aing sia. Madang, Tah geuningan aya kita di teangan urang epalanya. Tadi ka dia? Berarti warung tadi tutup di dinya nya. Madang, atuh da warung Naon, ditinggalkeun wae.
hari dagang ulah ditinggalkeun. Ke dapur heula tadi teh. Oh, Kena cai. mahal mun anu maling Madang. Moal aman dia mah. Aman. Heeh, cai tadi teh di dapur. Oh, atuh hampura Madang dia tutupkeun. Baiklah. Anak naon tuh? Aya beli rokok. Rokok. Heeh. Sabungkus sabatang heula. Biasa rada gaya saeutik. Mana milu diuk lah dia ya? Masuk. Juga. Kemana wae tuh? Aya Madang. Aduh, Aceng. Euy, Santai wae nya. nyan Alah. Madang. Oh, bener-bener nangring dinya di kebetulan saya lah. Aduh nah tiis di dia mah. Bener pengaruhna tuh di dia mah. Daripada ka Aceng sare wae. Atuh sare ge da digawe. Digawe. Sare digawe kumaha Sare maju mun kayak wae sare. make roda Madang. Wae we, Ceng. Rokok yang seueut kok beli rokok gitu cenah. Oh, nya Madang. Anu mah cenah awet. Boga duit. Bukan dulu. Eta mah rokok tuh. Hah? Eta mah rokok. Kumaha Madang nganyuk lah. Ayo. Sepatang ieu nya. Bae lah. Aing ka dieu. Heeh. Jajan. Nyakeun di dinya. Kamari. Paling kamari bahasa eta meureun. Aya monan 2 poe Oh, tok ama. 2 poe. Nyakeun di dinya ya naon tuh? Oh, geus dah. Oh, geus. Biasa lah. Lagi hutang. Utang atuh dah. Kotor digawe ge. Nyang injem mah aya tuh. Oh, diajar Madang. Jajan naon? Ajar injem. Biasa Madang. Mayar make naon? Gawe getara. Geus dibayar. Oh, Geus geus. dibayar. Boga duit kini. Atuh anak rezeki anak soleh. Aya duit Madang 50.000. Dah, ku urang langsung dibayar geus amin. Ya, Di rezekian wae sing sare ge. Sing sare ge. Aduh, Madang. Naon? Oh, oi. Ih, mah kegodok. Parah itu, mudah itu. Keharap punya. Masalah. Kan gue beri ngaraguan balanya. Kang Dang. Kenaon Kang Dang? Tenang, kering mami biasa. Kemana wae ya aduh. Jarang Ayo. pangihnya. Jangan paling nyora kamu nak ketarakan dia tuh. Henteu biasa masuk pangi gitunya, aing keur keluar gitunya, keluar kota gitu. Karena boga warung tuh. Oh, nya. Hmm. Kecil-kecilan gitu. Dah periode digawe eueuh Nya. di kana warung. Dileukeunana nya. Nya leukeunnan we. Ulah awewe wae nya. Naon teh? Nya dileukeunana nya. Nyase men? Nyase. Oh gawean. Eueuh. Keur beneran we pere itu. Oh bener, awal istirahatnya. Istirahat. Pasang tadi ka dieu min. Ka dieu. Heeh. Aya naon nya? Pas ka dieu biasa mah jajan hungkul. Oh, jadi. Nah tadi mah curhat. Ya. Ka dieu teh. Ayo hutang dibayar can? Geus. Oh geus? Oh bayar syukur. Curhat tadi ka dieu. Heeh. Bejana Kang Aceng debu duit. Geus sabaraha poe eta? Aya 3 poe ka tukang mah lah. Oh gitu. Wah, bawa duit anu dibayarkeun ka urang teh, bawa duit urang kitunya. Oh pasti eta mah men. Aduh. Geuning Kang Aceng aya di dieu. Aya naon kitu nangan urang min. Bajet cenah dieu teh leungit teh geuningan ku Kang Aceng cenah kadang. Aceng. Oh. Duit ngeulengit teh basa eta. Oh. Nah, habisan yang kakak saya, Min. Kang Adang. Lah, Madang mau bohong. Lah anu bener ulah ngabohong. Bener, Min. Nah, yang kakak saya, Min. Ah ngaku moal. Moal, Min. Ah ngaku. Da ti Kang Adang cenah. Ku Kang Aceng cenah anu di imah teh leungit teh. Oh, ini mau duit. Tapi eta mah turun ti langit, Min. Ngabohong. Muning kabur, Min. Mana muning? Udah. Terlalu empat.
sia ka mana deui di jalan sia erek ka mana sia mun moal ngaku ku urang digujubarkeun Ulah sia min ulah dibujubarkeun. mata oge ngaku Oh min ku urang. kitu ngaku di teh capek-capek di ngudag di dieu Kumaha tuh min mayarna min? hayar hawe lah Nyatung kayak ngadaguan uang jatuh dari langit. Kang Acung di Karpa wae. Tah, geus eueuh di jalan. Erek ka mana sia? Mun moal ngaku ku urang digujubarkeun Ulah sia. min ulah dibujubarkeun. Mata oge ngaku. Oh min ku urang min. Terus erek iraha Gitu. tah kitu. Tuh, Ngaku mata Teu oge. capek-capek Teu ngudag. capek-capek teh ngudag urang teh. Ya dua tuh. Baik, geus. Ya. Erek jalan di kamana soalnya di jalan namun moal ngaku ku urang digujubarkeun Ulah sia. min ulah dibujubarkeun min. Oh, terus yang tah gitu. Aku Ya,